warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pak Haji menuju ke rumah. Mudah-mudahan enggal disehatkan dari Allah Ta'ala. Didamangkan satu muhammadah di hati. Panjang yuswa barokah kehidupan anak. Disampaikan keluargana dibarokahkan urusan dunia sang akhiratna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Halaman 11. Kantul Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala tuluy ngadawuh Kiai Muslim. Hikmah Ibnu Athaillah anu ka 10. Al-amalu ari pirang-pirang amal, az-zahiratu anu zahir, amal jasad, amal zahirah. Eta suwarun qaimatun pirang-pirang waruga anu ngadeg. Aikal asqasi sapertikeun pirang-pirang jungkeran. Alati anu laisa teu aya pihayatatna ditulati naon arwahun pirang-pirang ruh. Palanapa maka teh manfaat bihadina itulati. Ari amal jasad teh diibaratkeun jungkeran nu rohan. Jasad nu daya rohan. Ari rohna naon? Wa arwahuha ari pirang-pirang ruhna itu amal alati anu biha kalawan itu lati dan hayatuha ruhna itu amal wanapuha jeung tugasna manfaatna itu amal eta wujudu sirril ikhlasi ayana hati ikhlas. Jadi amal jasad urang teh diibaratkeun badan nu ngajungkeun ieu ari rohna. Nah, minangka ruhna teh amal teh hati ikhlas gitu. Jadi lamun amal teh ikhlas teh hitung-hitung badan daya ruhan. Ari jasad daya rohan mah boro-boro leutik sing gede ge teh manfaatna. Bener, sok. Rek macul balanta 10 jalan badan tapi teu nyawaan kabeh. Teu manfaat ke urang. Tak seperti kitu kan. Maka kali amal teh kudu dibarengan ku hate anu ikhlas. Aisirun tegasna rahasia. Aisirun tegasna sir. Di dia teh maksud sirun teh sir. Hate anu paling lemes sir. Qalbu ruhu sirun. Eta hate tiluan ge. Aya sir. Wa ari itu sir eta ikhlas. Eta teh si hati teh ikhlas, bersih ikhlas teh. Dia itu amal. Jadi amal ibadah bari sir bersih. Gitu. Bersih terus bersih tina musyrik jadi jeung musyrik kufri. Jadi dia masih teh ikhlas. Memang tidak bukan ke Rasul. Allah seseorang tentang ikhlas. Saur Allah Ta'ala ya al-ikhlasu sirrun min sirri. Jadi rahasia tina rahasia kami cek Allah. Istauda'tuhu qalbaman ahbabtuhu. Nuku kami eta rahasia disimpen dina hate kakasih kami. Jadi lu bisa ikhlas mah waliullah sebenarnya.
kumaha lamun lain waliullah ikhlasna ikhlas bohongan itu mata beda-beda ikhlas teh kan ikhlas nu bisa ikhlas sebenarnya mah kali waliullah saha waliullah teh anu mukmin anu tajalli nu can tajalli mah bisa ikhlas mata dina kitab Jami'ul Mukrimah bil ikhlasi yang kasifu anna fa'ila wa Allah ta'ala kusabab teh ikhlas ningali nu boga pagawean Allah urang rasa ikhlas salat tapi di aku kurang aing bisa salat lamun urang hate bersih mati nu musyrik jali jeung musyrik kopi gitu sakabeh anu aya dina diri jeung termasuk dirina teh ieu teh asal apa Allah itu lamun urang boga hirup lain hirup nu diri sing inget hirup tapak damel Allah diri ge tapak damel Allah hirup lain boga urang lamun kieu mah kuring hirup jadi boga hirup urang teh jadi hirup teh sifat urang sanes ari jalma anu tajalli mah ka Allah kuring hirup beda dihirupkeun kudu hirup kira kudu moal bisa ngahirupkeun bener kan nah, jadi atuh hirup nu aya di urang teh boga nu hirup saha Allah nu hirup teh Bang gitu jadi aku kurang euy hirup sing salat duduk ge moal bisa ikhlas lain ikhlas lain paling ikhlasna karena Allah pada ku Allah dititah leuwih digawe lamun setan mun gawe moal salat teh eta ikhlas lain ikhlas sebenarnya macam begitu eta macam ikhlas arifin ikhlasna ikhlas amidin itu ibadah hayang gajaran ge ikhlas cek amidin itu kan gitu mata ikhlasnya beda-beda tapi ikhlas sebenarnya mah sirrun min sirri istauda'atuhu qalbaman ahbabtuhu rahasia kami nu kami diteunun dina hate jalma lebih ka cinta ku kami cek Allah eta ikhlas sebenarnya mah namun tajalli Allah mukmin tajalli mukmin anu usul ibadahna ka Allah ta eta bisa ikhlas banget tadi mah ikhlas hayang surga ikhlas cenah pedah Allah nu marentahna tapi dina waktu salat teuing aku nu boga gawe eta mah lain kitu ikhlas bener kusabab ikhlas tajalli ka Allah geus kitu ta eta jadi dina nalika hate ikhlas teh tajalli ka Allah mun tajalli dina ikhlas lain ikhlas bersih hate tina musyrik jeung tina musyrik jali jeung tina musyrik khafi nah eta ngaran bersih hate tina musyrik jali jeung musyrik khafi teh eta rahasia tisa ya Allah mata Imam Asyadili mah nu bagja sabenerna mah jalma anu ngarasa sugih hatena tina menta ka Allah itu jadi minta hati teh ka Allah karena yakin Allah berehan Allah hampuraan Allah berehan Allah heman kulantaran yakin ka dia teh minta ta eta nu usul eta teh nu bagja nu usul mal bisa kitu nu usul pan urang mah hayang perpehen terus dapatnya kalau teh resep mental kan lamun teu dibere sok kalau batur mah minta era naon sebabna nya Allah teh berehan teu kudu minta naon sababna Allah mah paham kana kita betul umur mere teh nu alus Allah mah itu mata ya qadimal ihsan itu dat anu leuwih ti heula mere kalusan kodieu teh jadi memang kurang gawe hade Allah mesti gawe hade ari cek urang mah dikasurgakeun teh gara-gara leuwih poe ibadah padahal mun jalma anu kenal Allah marin gitu gara-gara Allah mere nur kana hate oing jadi ibadah tina sawe ibadah ke surga jadi lamun gitu ke surga teh ku Allah bisa nur mun nur malah yang ibadah kan
Sabab ibadah dikasurgakeun. Jadi atuh ti Allah ka Allah. Paling eta gitu. Jadi uing boga gawe, ulantan boga gawe Allah maya. Jadi ke surga. Jadi ke surga teh ku ama uing. Beda. Kade. Ini ikhlas kan. Jadi ikhlas teh rahasia Allah nu ku Allah disimpen di hatena kekasih Allah. Kekasih Allah teh anu tajalli Allah. Jadi kesimpulan maka nu bisa ikhlas mah mukmin anu tajalli hatena Allah. Nu can bisa ikhlas mah makom iman masih kena dina makom majubin mah bisa ikhlas. Ilmu yakin mah bisa ikhlas iman. Iman taklid mah bisa ikhlas. Tah di mana iman geus nepi kana ilmu yakin itu tajalli ka Allah ku hati makhluk. Nah lamun hate geus kosong tina seluruh aqwan, nah kakar di dinya urang bisa ikhlas. Kunaon kosong tina seluruh aqwan? Karena aya nur tajalli. Tajalli ka Allah, nu tajalli ka Allah teh imanian disebutna. Imanian teh nyaksi ka Allah panati mana. Itu iman hakul yakin nyaksi ka Allah ka makhluk teh inget aya teh gitu. Itu iman hakul yakin, iman hakikat kerja si Allah gitu sadar teka rasa. Iman hakul hakikat imana para rasul para nabi bisa dibahas ke Quran. Itu saja. Dan ikhlas. Jadi pentingnya hirup teh hati ikhlas. Batur ka surga, batur ka surga teh karena ikhlas saja. Mudah-mudahan ibadah seletik loba gitu ikhlas mah masuk. Jadi lamun gitu ka surga teh sabab ikhlas. Lamun ikhlas ayana dina tajalli maka nu ka surga teh nu tajalli Allah. Iman mah mahjubin mah moal. Musik jali ge musik kopi aya. Itu di mana musik kopi. Nah, can nepi ka Allah, can aya nurang. Mesti keneh ngan hidungna geus leungit. Kali setik deui gitu ukur. Dilanca ekek can nepi ka Bandung mah, keur sarekena di imah can nepi. Anu sarekena di imah mah jauh keneh, geus lanca ekek mah geus deukeut, tapi teu nepi na makur kan. Ulah kieu musim kopi ge asup ka surga teu bisa. Karena musim mah batal iman rek kopi rek jali oge. Panimah buka sangka da imam musim kopi gitu. Jadi ke Allah 80% dengan ayat setik deui ta karena tali Roma 10%. Batal 10% teh ingat. Iman mah kan da teu caang poek geus. Sanajan geus deukeut caang ari poek mah poek ngerti keneh bener. Mun hijab pada jauh kan itu mah jauh kan aja geus deukeut. Segitu unggul kan. Entah kalau musim kopi lamun lebih ke akhirat pernah terjadi malah hanya tinalakan. Entah makan bijakan ya kebetulan ya, aduh bahaya. Aing mending orang salat terus kieu cenah. Padawan teu urang ibadah sabisa-bisana ikhlas urang we. Ngan tapi urang ngebogaan maksud hayang ikhlas sebenarnya geus nyaho ti guru. Bil ikhlas dan kasifu anal fa'il wa Allah taala. Ini kakar bisa ikhlas pada Allah marentahna. Salat ada Allah merintah kakar segitu ikhlas teh. Itu dalam setan kita mah salat teh salat teh ikhlas teh ge. Ngan can ikhlas bisa benerna. Tapi urang sanajan bisa ikhlas can bener, hayang mah bisa benerna da keur ngaji nyaho ikhlas bener mah bil ikhlas jangan kasih kuat al fa'il wa Allah taala. Sing ingat tadi Rasul, wa may yataharral khaira yu'tihi. Sajalma nu hayang alus berusaha alus. Hayang usul ibadah tapi jangan usul ngan keur berusaha ngaji ka guru mursyid ku Allah diberi usul mun teu keur budak geus kolot mun teu geus kolot geus gering keur gering teu sugar geus gering ripuh geus gering ripuh teu keneh wae sugan sakaratul maut geus jadi mun sakaratul maut eueuh mah malah tina neraka la aya teh musyahadah ka Allah ngaranna husnul khotimah. Husnul khotimah teh tajalli dina sakaratul maut. Itu kan. Lamun terjali sakabehna umur. Aku mau ke surga.
Pan ari akhirat mah keliseuna ayeuna. Bisa. Kelise dina umur kabeh maju umur iman. Pokoknya bisa dihukuman iman di situ. Pan ari iman mah al imanus shahihun nurun. Iman nu bener mah cahaya. Ari urang disebut iman tapi hate poe. Sabarna mah can iman dengan ukur hukuman dunia unggul iman. Sakut bencitanana, sah kawina, sholat tentang ditanya, sok cia cerita jalin teu, ulah, wae mau makmuman, makmuman masalah sholat, cerita jalin teu ge sah makmuman sholat, nah gitu. Maksud iman dari dinya. Ada di hadrat Allah mangke disebut iman atau teu, walau alam. Nah Ibnu Arabi jeung Imam Sanusi mah iman mahjubin mah mahjub. Itu untuk boga dalil. Gitu. Eta teh kahijab. Tapi ari nu boga dalil, nah geus deukeut eta mah. Kana naon? Kana tepi. Pan ari dalil teh eta teh kan alamah. Jadi dalil teh nuduhkeun kana ayana perkara. Kieu. Moal init ka pengajian lamun eueun nur Allah. Moal hayang usul ka Allah mun hati eueun nur Allah. Nah gitu kan. Ngan nur Allah aya kalana kahijab. Nah hati aya tapi geuning teu zahir. Padahal bae ge biji ngan kulantaran ceudeuh jadi teu caam dunya. Bener kan? Listrik mah aya di bulan ku anduk. Jadi teu caam kan kayak gitu kan. Bisa aya di urang ngan can zahir, nan kahijab keneh. Nah gitu. Kahijab kunaon bisa nafsu. Nah takdina kitab Syekh Abdul Muhimah yang keterangan la ya'rifullaha illallah. Teu nyaho ka Allah kecuali Allah. Artinya zaman teu nur Allahan mah moal nyaho ka. Jadi dina makrifat ante geus aya nuran, ngan nurna melempem keneh. Jadi bibit iman mah geus aya. Intinya, ngan can zahir kahijab keneh kan. Ku akidah zaibah. Jadi tadi mah listrik di bulan keneh. Kan tinggal muka eta ngalungitkeun akidah zaibah berangga iman. Gitu. Ayat tubullaha illallah. Manengan Allah kecuali Allah. Tahu kan? Manengan Allah kecuali Allah. Cek Allah kudu ngaji, orang ngaji maksakeun. Kajian tingmu, tapi ini ngaji maksakeun. Nah yang naon? Yang bener hiru. Tak eta teh moal ini ngaji mun teu aya nur Allah. Salat kajeng goreng dipigawe sabab aya nur Allah saeutik di dinya. Kan gitu kan? Jadi la yatubullaha illallahu malayangan Allah kecuali Allah. Artinya jalma moal yang bener cek Allah lamun dina hate eueun nur Allah. Ngan nur Allah beda-beda, aya nur intibah, aya nur iqbal, aya nur isam. Jadi aya nur melempem, aya nur caan, aya nur caam sama. Nah gitu. Mata ari melempem masuk ditajong sekapung. Sekapung sholat lempeng, sekapung sholat malabung kemana ditajong itu tiga. Sebab melempem. Sholat kita apal salahna sholat melempem kali kita dia rasaan bilang paling ke surga besok sholat. Dan jauh ke sholat itu tereling ke Allah. Rasaan ke surga. Kata melempem itu kan, lamun cekas mapalan, waduh ay sholat bebeakan khusyuk. Tata burlap di tepahum makna kayak kieu mah moal lebih kagunang ridho Allah. Nang sholat nama cowungkul sudah. Mata ta sholatnya ceurik minta pangampura Allah. Eta aya nuran moal nyaho salah sholat lamun Allah teu ngadatankeun nur kana hati urang. Nyaho salah teh nur Allah. Itu nyaho nu bener ceuk Allah teh gara-gara aya nur Allah. Tah gitu kan. Urang mung doraka, urang mung ninggalkeun sholat kajenting mung sholat teh tapi dah dipigawe dan sabda ieu teh sieun dina teh aya iman seutik kan. Itu lamun eueuh iman pisan moal sieun-sieun acan apa penting teh jauh ieu ka Allah mah.
Ya ini tak sholat mau aing mana masih mau aing sieun kudu teh nyaho. Asal aja gak mesin kudu teh nyaho. Apa mau teh masih juga pasti kucing kali mau. Sih. Walau gitu sih non sabna kenal Allah juga Allah teh pas urang kan. Banyak dipaksa sudah. Orang teh pas ngaji akuin irodah sifat Allah. Artinya irodah teh Allah mah kasifatan ku sakayang. Mau bisa dipaksa batur. Tak kurang lamun maksa-maksa teh sing ingat Allah teh bisa dipaksa. Sakahoyong. Nah, itu orang-orang teh mah marka dong teh maksa Allah. Cik atuh berbere aing teh inten selipuh. Masa gitu. Kalau jadi unggul rano ke tetap alamat cekal sekaya lain ketemu bilang paksa ingin kemana itu jadi ikhlas keduanya teh lah ngadu angel lina yang penta ibadah komentar begitu asal sudah dinyanya kita mau tak dibangun kepaksa pan sekajengan sakayang dari Allah jadi kedua apa sifat Allah teh sakayang mau dipaksa kurang mata aturan urusan dunia orang mesti diatur walau madmun maksum aya maud atuh kudu rieu dina urusan dunia dan ilmu ngatur Allah mengatur atur ku urang aing budak keneh kudu nah duit cowok lamun kawin ge kana boga duit ari hek teh batur mah teu dengan duit ngaji akhirnya perut kawin eleh kalau ngaji bukan bisa daripada usah mau budak sudah semua ngatur kalau kumaha aing enggeus mata kurang lain minta tolong ke Allah ini itu di mana ditulungan ku Allah selesai urusan benar kan tukur boga duit wae rek dahar mah penting menang dahar daripada boga duit beli laparan kan menjadi daharan duit bener. Jadi kudu cerdas urang. Jadi jalma anu geus makrifat mah ka Allah patona, cerdas saten. Ari jalma anu teh nyaho Allah mah bogoela menta ceurik. Pengingki terisuk teh ceurik menta ka Allah teuing dibere. Kabar itu nyaho ilmu. Urang ngadua ka Allah teuing mere. Jawaban orang kan sahiji, naon, coba ke ilmu mentana, gitu. Coba ke ilmu, diberi Allah. Naon ilmu nak nyaho ka Allah, meminta ka Allah, berarti nyaho Allah terus. Salah nekatkan Allah nak, nalika salah nekatkan Allah nak, lain ka Allah mentana. Mesti di akhirat, di minta bunga, mesti minta bunga 1 tahun, sudah berbunga, bukan mau. Kalau rahasia mentana ka aing, gitu. Pan awli kebungkur mental ya Allah tunjukkan rezeki ari sia keur nyebut ka Allah ka aing teh hatena ci sok pikir-pikir lah lain alif lam lam di sana Allah eta ngaduan nyangka Allah malam aing malina eta cik Allah na sia menekankeun eta lain ka aing mental tak pantes ka aing jadi balik. Jadi ngadua ka Allah teh kudu nyaho Allah heula ulah salah nekankeun Allah. Tak gitu kan. Kita gara-gara teu make ilmu, teu cukup ilmu hidup ribu jadi. Ikhlas ke disanggana karena Allah. Ari karena Allah sih semua. Karena anjeun kuring datang. Itu karena Allah kuring migawe. Pada Allah nulitahna. Itu. Lillah karena Allah. Lain batur malil milki nu Allah. Saya ikhlas mah. Lain karena Allah ikhlas mah nu Allah. Urang salat hate ikhlas teu boga tekad salian ti nu boga gawe teh Allah. Geuning anjeun salat, kuring mah salat jeung kuringna asal amal Allah. Tah eta bener mah. Mulai bisa salat. Bisa dia aku kurang. Pagawean dia aku kurang. Tanya apa? Padahal orang bisa dibisakan, digerakkan, tapi kunaon dia kurang. Sabab tanya Allah. Pantasnya.
Jadi hati kudu matak syarat doa mah kudu marifat. Mun jalma ngadoa teu marifat ka Allah batal doa. Lain doa. Tapi naon iltimas bisa jadi. Bedakan betul gimana doa. Saya sok doa asal. Naon teh ka Allah kumaha doa. Oh. Ayo alif lam ha ingat nanti dah. Kan sudah tulis di masjid kecil berkatu Allah lah kencang Muhammad. Pas presiden jeung wakilna. Jadi ingat ya Allah tekan lapar badi mah ingat. Wah, sia masalah nekat dengan Allah. Ayo ingat teh dibayar. Lain eta Allah mendak nu ngaranna Allah mun ditulis ku Arab alif lam mata. Jadi lamun bilang ya Allah mun ingat kalapan Allahuna nekatkeun Allah lain eta. Kudu dat nu ngaranna eta. Tah kitu. Matak dina kitab Syekh Abdul Muhyi dijelaskan itu syarat ibadah itu karena alif lam ha maka eta jalma kubur gitu. Syarat ibadah karena asma eta jalma kubur. Lamun terniat jeung makna. Cara ibadah karena asma jeung makna musyrik. Jajal mun ibadah karena asma jeung makna hakikat mukmin. Ari Allah teh naon maknana? Ari makna aya dina dat. Allah teh nu ditaati teh sadat. Jadi ya Allah teh kadat anu boga asma. Itu kuduna ulah ditekankan asma eta Allah salah itu nu ibadah karena asma eta kufur nu ibadah karena asma jeung makna musyrik nu ibadah karena asma jeung makna hakikat eta mukmin itu dari kitab Syekh Abdul Muhyi. Kan urang mah asa bener wae teh bae lagi. Lamun ya Allah disok tanyakeun hate mana ke mana nu boleh. Ya Allah, ari dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hate ka mana dulang-dulang da disok. Ingat wae kana naon. Kalau fiqah yang kurang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Duh motor 2 juta dicet ka beli. Ingat ka dinya. Pira motor Allah. Lisan la ilaha illallah la ilaha illallah riate kerja mau cai ke sawah menyeusi la ilaha illallah mau cai lisan ucapkeun lapan hate leumpang dina makna sir ningali kana hakikat makna itu kuduna ya mah lapanna lisanna ucapkeun lapan hatena kana lapan oh gitu, salah, lain lapan Allah kan. Ngalamun asma Allah ditulis lapan tapi lapan enggak makna. Ari makna tetap dina da, mata kudu hakikat makna. Anu ditinggali teh kuaten teh. Ulah kana lapan jeung makna musyrik itu lu meninggali karena hakikat makna eta mukmin. Kalau menteri diaji mah ilmu tauhid teh mikir-mikir dulu. Aduh, aing gua ada dikir segitu kan. Kan bener atuh dikir teh. Borong mah geus nekatkeun pira ku aing ka surga sabab diri dan cukup putih. Diri dan bertanya Allah. Temu ilmu teh. Di dunia ibadah temu ilmu datang ke akhirat tanya-tanya di neraka. Kalau ibadah sebagai silakan. Pasadul kabir itu bukan ilmu tadi amalkan. Itu mana ayat dulu pasadul kabir mana? Jadi waktu bukan ilmu kita ibadah pasadul kabir dulu ibadah. Oh tubuh kita. Tapi sebagai ilmu. Eta mah akbar minhu. Lu ibadah tadi pasadul kabir. Aya rusak padang. Ieu mah aya ibadah.
nu anu rusak badak teh anu boga ilmu tapi tidak mager. Aya nu ibadah, ketol ibadah tapi teu boga ilmu, teh ibadah cilakan. Boga ilmu teu diamalkeun. Teu boga amal kalau dan teu amal lagi mah. Oh dia mah amal boga tapi teu jadi amalna. Asadun kafir. Gitu. Aya anu jadi dua pesan kafir teh nya. Malam itu mah lebih pada ada salah jalan tetap nyawa Allah kudu diibadahan. Kalau itu ibadah, hari ngaji can beribadah. Dikir aja nih, siok dikir. Tapi itu pakai ilmu, salah dikir. Dikir pun pakai ilmu. Orang ditanyakan, orang dikir, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sagurna, berbuku guruna. Tidak mengucapkan ya Allah, sagurna. Sama ya hukum fikih, ya hukum kiroat kan, macamnya. Ya Allah, ya Allah. Siksa gurunya tak baca gitu. Dulu ya tujuan hati dina ya Allah, kemana? Saya gurunya. Dina mereka. So, itu ya Allah, ya Allah tekadna, nekadkan Allah, saya gurunya dina hakikat. Bukan bukan tilu guru fikih, guru tasawuf, guru tauhid. Dina ya Allah. Itu hukum fikih na salat kasar guru. Menerken hati dina tujuan kasar guruna. Patekadan sa guruna. Kayak gitu. Itu disebutkan ibadah oke? Ilmu. Yang betul guru aing mendengar batur la ilaha illallah aing lulus la ilaha illallah. Betul la ilaha illallah tapi orang mak la ilaha illallah teu nepi. Siapa batur malempang dina cahaya sama ilmu teh cahaya. Ada orang lempang dina bodoh, ada putih poek, lempang dina poek pun terus digusru. Tak betul dikir jadi wali, ya mau dikir jadi dukun. Lantaran cuma GL, padahal menjadi wali dikir teh. Tapi tukang dikir, tanya-tanya tinggal neraka, benar, itu GL dikir. 100 kali mau haji mah, nanti yang rukun haji, jadi haji nama. Oh, nawatul hajj wa aram bihi. Kamana tujuh? Besok dah apa rukun haji? Yang jam mau haji, cara jangan dicapkan nawatul hajj wa aram bihi. Tanya rukun haji terjadi niat nang berbuat haji. Niat nang gagal. Di mana salah niat haji dah jadi terjadi. So, kakak hukum fikih ini agak. Kau mau kita tasawuf masih segala. Jangan elu tawaf di Imanuan cai, temilu tawaf. Hati lama balik ke Indonesia, nungguan balong sih saat cai. Istri, orang balik kayak disebut haji mabrur, haji latuk balu kan. Cuma kayak ilmu. Tak jama-jama anu mikir maka, namun tak saja tak cukup. Ayo kamu ganti. Langsung nak, aing kamari masa kurang puas itu ilmu na can cukup ah. Udah lo baru turuti kan di situ nah. Aing geus ngaji kajian bisa apal ilmu na. Buka omas mah ini teh itu. Itu ulah cukup sekali. Kesebab masa pada tetap perang pakai ilmu. Nah itulah jauh aram tubi aing ono ngejaan daripada itu. Untuk mutawif dan nawaitul hajah hati itu kemana-mana. Ada nawaitul hajah itu kudu condong hati megawai rukun. Ada rukun hajah itu apa? Salah niatnya jelema. Ada apa? Jadi lu mana lu apa niat? Minta di tanah kurang rukun haji sebenarnya genep. Anu genep diapalkeun. Tah di mana lisan nawaitul hajah teh hati condong rek megawai eta nu genep. Itu kuduna. Eta niat haji. Salat ge haru ulah haji anu da haji mah cepu kan. Jadi sedang bukan duit ieu mah. Haji lah teu meunang cek pemerintahan 20 tahun dulu kada gua. Salat teh aya malah salat. Loba kudur ngaji. Salat teh ilmu dina niat. Salat tak tulis syukur salat 17. Kebatal salat tulis itu kajian katalan tapi orang paham dia anu batal. Syarat-syarat salat, rukun salat, kebatal salat. Itu apa?
Nah, jadi nanti niat Allahu Akbar teh condong hati rek migawe eta rukun 17. Gitu. Ulah condong hati rek migawe eta kabeh disebut rukun batal niatna. Nah, itu rukun 17 teu kabeh dina salat rukun. Subhanallahil azim wa bihamdihi lain rukun, tapi rukunna rukun. Coba untuk ngaji urang. Rukun salat apa teh? Sholat apa rukun sholat lain sholat niatnya ge batal. Itu dina sholat teh apa rukun sholat tak tulis kan dina musala awewe teh tulis tak kurang. Hiji nangtung kedua takbiratul ihram itu. Hiji dia tulis nangtung tulis takbiratul tulis ta ieu teh ejaan majikan urang ieu teh rukun pabatalna tulis. Ayeuna rukunna nu katingali condong hati migawe eta rukun salat. Itu tos gitu. Kan bala anu sejarah katingali rukun-rukun itu. Cawe dipegawe rukun gitu asal misi migawe sunat ge jadi. Sebelum salat subuh teu kunut jadi tempat rukun. Daripada pasti anu kata salat. Subuh balas pasiakeun kunut ke jam 3 tu salat subuh kabeh. Goblok gitu. Wah. Itu kunut jahat di sunat apa? Dia sunat abad, dia sunat tahiyat. Misalkan kan rukun sunat abad, sunat tahiyat. Apa we pembatalan? Cara-cara we tak perlu dipaham kurang. Tapi itu eta ilmu salat. Tulis kurang. Itu kewajiban di bawah tanya rukun salat, tapi salat. Aduh. Bila jangan keajengan keur disabar pada tasyawa asal nulis kawin. Angge kudu papatahan ibadah. Setiap bapak di pesantren eta orang bapak orang mancan. Patahan kurang. Ayo rukun salat teh. Tanya di mana Allahu Akbar condong hate ka dia migawena. Sok papa ya apalkeun. Ngan urang keur dina takbiratul ihram ngapalkeunana. Keur teu salat dina kursi diu. Allahu Akbar. Balik deui. Engke mah lamun dina keur salat mah loba nu teu deukeun angge salat Allahu Akbar terus. Sia mau kakara geus deuk salat kakara diajar tadi mereka jam 10. Kalau hormat keur praktekna gitu. Kudieu bari masak tinggal nungguan amil asar. Allahu Akbar. Pas duta ieu teh. Kieu kitunya menyakeun deui ka salat gitu. Atau ngagerencengkeun sejak pola salat fardu 4 rakaat gitu. Yo kitu niat lain coba kita lain gitu. Nek condong hate nejami gawe rukun. Itu ari ngarepas dulu kan ya. Itu ngagerentuskeun sejak pola salat fardu ari rukun teh apa? Eta mah talaput deh. Biniat eta mah tuh digerentuskeun ku hate. Rasana niat lain niat. Itu kan lamun arek praktekna mah kieu salat sarakaat tempohna. Nah, pilihan dina sarakaat teh mana rukun, mana sunat abad, mana sunat tahiyat. Itu lamun urang digawe 4 rakaat, 4 kali kitu, condong hate kana digawe 4 kali kitu lor. Itu salat lohor, tak kitu kudu condong hate. Keur dina Allahu Akbar antara lapan Allah jeung rona lapan akbar kudu aya. Gitu. Allahu Akbar itu kemana-mana ayah arek mikir yang bener selip. Allahu Akbar jam 12 Allahu Akbar gitu. Jam 12 betincal angge salat isya. Alhamdulillah benar. Nah gitu kan. Ayah anu untuk itu dijengkang. Eta dijongkokkeun. Aya dijengkang Allahu Akbar lah teu bener ge maju. Mikir naon. Nah gitu. Jadi persiapan kurang. Jadi lain ngagerentuskeun kan salat fardu subuh 2 rakaat. Tapi diucapkan ku hate Allah tenan sejak Allah salat fardu subuh 2 rakaat. Ngan hate mah kumaha condong hate kana migawe 2 rakaat teh kumaha Pak? Praktek dan sok tinggal ti takbiratul ihram nepi ka sujud 2 tinggal kurang. Lamun 2 rakaat 2 kali gitu. Ngan dina anu eta 2 rakaat teh rukun kabeh, sing ingat rukunna mana pilihan kurang. Habis bisa milihkeun misalkan antara sunat jeung keun bae abad jeung hayat mah nya teh nyaho nya teh anu penting mah rukun jeung sunat kudu apa. Ulah kabeh salat teh kadeun rukun.
Soal hukum nasi, hukum hiji, kalau batal hukum batal salah. Dari hukum fikih mah ya batasan. Salat subuh aya yang kene itu yang pengkuat, genep ya ulah. Kalah batal salat subuh. Aya batas. Tak gitu kan. Tulina ini. Wal ikhlasu jeung ari ikhlas eta ya talipun beda-beda. Kita ikhlas teh ikhtilafin nasi ku beda-bedana manusia. Jadi ikhlas teh aya beda-beda kan. Sebab manusia makom-makom maksudnya beda-beda di makom. Ikhlas abidin, ikhlas muhibin, ikhlas wasilin. Tapi ikhlas mahbubin beda. Itu aku Pak ikhlasul ubadi mangkari ikhlasna jalan-jalan di mana makom abidin eta salamatu amali salamat bilang amal itu si umat min riya il jali tilaria jali wal khofi jeung dia khofi waktu lima jeung salamat tina sakabeda perkara ihil dia cuma adun an bagian di nafsi ke nafsu. Ikhlas teh beda-beda sebab beda-beda manusia. Kahijina ikhlas abidin mas salamet tina riya jali jeung dia kopi jeung salamet tina bagian nafsu eta ikhlas abidin eta geus ikhlas nya kan tapi salah kene pala ya maluna maka ka amal itu siuman alamal kana amal illallah ya kana Allah talaban tinggal nyukri lisawabi kana kajar mahroban limapur milan kobi tidak siksaan ma'anisbatil amali sarta nganisbatkeun amal ilaihim itu mubah wal itimadi jeung sarta tatagenan alaihi kana itu amal kita silima dina hasilkeun perkara dukira geus ditulis semua salamat dina riya jeung ya rufi kan digawe sote aya menang ganjaran menang sih saat sarta ngaku ai boga salat eta abidi eta ikhlas dengan sakitu bisa naik deui ikhlas abidin tah lamun urang kitu ibadah teh abidin makomna itu kumari ikhlas satulina wa ikhlas muhibbin wa al amalillah wallahu